Ayeuna kieu jarak Ciawi Jakarta teh diperkirakan 100 km. Kecepatan maksimal 60 km per jam. Pertanyaan anak, sabaraha tahun umur supir? 35 tahun aya. Lieur tuh. Ya komo dewek mel dek oge teu nyaho. Eta judulna teu nyaho. Lieur ya mah lieur. Tah lieur nya, omel lieur komo dewek teu nyaho. Apa? Nah, kayak kurang Mel. Cek urang mah daripada kitu tah. Kenteing awak mah loba tatoan mah. Tong ditingali kana tatoan. Bener ti. Nah, ayeuna buktikeun ka samarsahan masyarakat ieu bahwa omel teh rek tobat teh da mah. Insyaallah. Tah, ayeuna urang bereskeun. Tadi dan. Wadi. Nah, coba Botong. Oh, assalamualaikum lah. Sehat. Alhamdulillah. Manisan ya? Iya. Teman pensiun. Kumaha. Kumaha dengi. Terus. Tah, ayo coba diluruskeun ku Ustad lah, bener ari Ustad mah ngajalur bener ngaluruskeun anak. Pan ari dewek mah tad rada nafsu teh nih. Jadi gede ada gede, tenaga eueuh tad. Gitu. Jadi menang gosip, ulah sampaikan dewek coba ditampilin ku pangari ku pamajikan. Masalah dewek hayang nyanung. Eta ditampilin ku pangari pamajikan keur ngake. Coba bayangkeun. Ari Sok oleh di buku pengari. Selamat kieu nya. Bang Tom. Rek ngandung ge dina Al-Qur'an. Ini nggahekeun. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. adem anjing kena ciri lagi. Aduh, ngadenge kieu mah. Adem. Adem. Fa in hittum Allah bawahid we intina. Anjing hati dewek. Adem ngadenge kieu mah teh cara gosip tadi. Nikahilah olehmu wanita-wanita 2 3 Ah, lamun kitu mah dewek buat tulus nyanu pagawean. Hari kitu mah lamun kitu hari kitu dewek nyanu kapal digosipkeun. Syaratna teh tah. syaratna lamun teu bisa eta disyaratkan, lamun teu bisa adil, lamun teu bisa teh mah ngakurkeunana kada hiji. Yo contoh Ngomong yang stok balik ke aku ya. Yang stok balik. Saya stok. jadi intina mun yang nyandung mah enggak asal mah urang teh geus sagala segala aya enggak meunang nyandung gitu ari teu mampu mah ulah keneh hiji cukup lah cukup hiji. Nah, masalah tadi dewek tan kumaha tah Nah, digosipkeun. digosipkeun naik orang lain mau berbicara tiba-tiba tak satu sama si bebek. Iya. Kita berita eta teh Oh, bener. langsung nanya nama Dewek teh ki bener hayang nyanung. Ustad ge nyahoon tadi cuman cek dewek oge lain nyanung awewe, nyanung pagawean dek mah kitu. Sok luruskeun ku Ustad. Ya, saat insyaallah ieu mah beunang urang bereskeun supaya clear bahwa utang itu lain hayang nyandung ka awewe, tapi nyandung pada mah Pada melan lah. sip nu penting mah ayeuna mah geus beres ye, geus clear ye. Insyaallah RW, RT, pembicaraan bisikan abdi ka maranehna. Oh, ulah sampai ka tadi dewek kita ku pamajikan. Ya berarti dibere nyatu. Alah. khawatir Teh dibere nyatu sawaktu Ada tadi. nyatu teh ayeuna jeung sanggup keneh terus kumaha? Alhamdulillah, haburatan da bahasana banyak kieu. Oh, Tapi itu seperti hate. Masalah di dewek teh ieu mah piluaran lah. atuh sarua ulah ningali casing. Ah, model gitu. Model ieu. Ada nu beja insaf omel ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. jadi contoh hari ieu teh keur dididik saeutik-saeutik Halus. Ya abah kudu mere dibimbing masukkan. bisa teh masukan naon masana ieu teh kasus teh ini Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Jadi cek dewek mah kieu tan sigana teh tina sakotak teh cukup 5 kilo lah ngaberak mah. 5 kilo ngaberak mah cukup. Teman 2 ons setengah we buat bikin kasih omen itu mereka model kumaha. Teu bisa kitu da tabung sengan ku 3 kilo. Tabung nage 3 kilogram. Nah, di Jawa make teh muning deh kah? 3 kilo ki. Eta tabung teh make teh muning ya mah. Kalau udah hejo, coba lamun beureuh mah jiga teh si omen jiga. Salah. Eta Iya lah, ini mah geus lah, pokona mah ieu mah clear, geus ieu lah pokona mah insyaallah pamiayan suara miring-miring di masyarakat ieu pokona dibejakeun Nah, nya. gitu luruskan ku Ustaz wayang. benar. Udah sampai ke acara tugas ki. Iya, siap lah. Gitu. Nah, berenang isukan mah, isukan agendakeun. Soal teh berjalan deui, potong gawe anu bener, omel, tentunya siap alhamdulillah hari mah ka dieu mie ayam Bang Jembar alhamdulillah. Aya nawe tah beteng lapar kudu dibereng. Siap, sok. Tadi bereng. isukan mereka koleang we. Siap lah gitu ya mah, kurang bubarnya, kurang beresan heula, kurang beli, kurang persiapan, kurang persiapan tadi. Ya, benernya. Gitu, Pasti. Orang kuwe itu benernya. Atuh nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum.